Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang deui wargi Sunda sadayana, kumaha kabarna? Pamugi urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Dina danget ieu simkuring baris ngajelaskeun ngeunaan kecap-kecap atawa bahasa lemes anu digunakeun di kahirupan urang Sunda. Naon cenah ari bahasa lemes teh jeung kumaha cara ngagunakeunana? Tah ku kituna hayu urang simak sasarengan video ieu dugi karengse. Wilujeng nyakseni. Ragam bahasa Sunda teh kabagi kana 3 bagian. Di antarana bae aya bahasa loma, aya bahasa lemes, jeung aya bahasa kasar. Basa loma nyaeta basa anu biasa digunakeun pikeun nyarita jeung sasama atawa jalma anu geus akrab saperti babaturan atawa jalma sahandapeun urang. Basa lemes nyaeta basa hormat anu biasa digunakeun pikeun nyarita jeung jalma nu saluhureun atawa jalma anu dipika hormat. Untuk basa lemes dibagi 2 kembali, diantaranya ada basa lemes untuk diri sendiri dan ada untuk orang lain. Perhatikan contoh berikut ini. Basa loma indit, basa lemes kasorangan mios, basa lemes kabatur angkat. Ya basa loma balik, lemes kasorangan wangsul, jeung lemes kabatur mulih. Basa loma nasare, lemes kasorangan mondok, lemes kabatur kulem. Basa lemes naboga, basa lemes kasorangana gaduh, jeung basa lemes kabaturna kagungan. Basa loma nadahar, lemes kasorangan neda, jeung lemes kabatur tuang. Basa loma na mawa, basa lemes kasorangan ngabantun, jeung lemes kabatur nyandak. Basa loma na nyarita, basa lemes kasorangana nyanggem, jeung lemes kabaturna nyarios. Basa loma na imah, lemes kasorangan rorompok, lemes kabatur bumi. Basa loma na gering, lemes kasorangan udur, jeung lemes kabatur teu damang.